sampeurkeun we ieu. Ah ya si abah mah bener euy. Wes angel. Mah bener si abah mah nu kieu ya. Aduh. Sedang lagi euy. Dahar bah. Alhamdulillah tuh. Aduh, eta lo bukan lobanina geuna. Saya apa sok saya abah mah tara lain di nu kieu. Hah? Tara di nu kieu. Tara di nu kieu mah. Ieu mah abah mah tan kieu tah. Naon ya teh? Bolong terong ya. Teng tadi apa mah? Tadi. Astagfirullahaladzim, nyai batur jeung daging urang henteu kakek. Naon? Ieu teh naonan? Ada deui atuh baku. Abah mah kudu hayang daging-daging teuing tan. Abah mah nu kieu ka resepna kamari oge tong sok sagara taun ah. Aduh, ieu teh manya urang we jeung nu kieu kakek. Wayahna we. Ah, aing teh kabagian daging mah geus mantap kakek geus ah. Naon teh? Nah, cek urang naon eta mah kitu, cek urang gede adat. Kitu mah nyaho teh tanya nya. Kanyahoannya lain taunnya. Bener euy, oh di mana punungan. Hah? Di beret tapi Ah, cek urang mah euy eta disuguhan. Bieu teh pada keluarkan dia jangan ke si abah bener. Oh, saya juga aduh kurang aja. Nah, dagingna keun mangkon si abah bener. Dagingna keun tadi keun. Hono itu aya daging aku nu si kakek tadi. Ka itu ditemoongkeun. Ah, aing ah. Ih, datang deui. Naon eta abah teh? Berarti kan mantong. Atuh kakek maneh teh. Eta ning aya daging kakek kunaon tadi bakal disumputkeun maneh. Kan abah mah resepna nu kieu, bangsa nu kararitu, tuh abah mah nu Astagfirullahaladzim naon. Bah, ieu teh naon maka disumputkeun tadi ku abah bari disumputkeun dana. Hah? Kan abah mah cenah sok nuki mata kurang dideuketkeun. Da bangsa nu gaduh tahu abah mah tempe kieu mantara abah mah. Oh, sebayalah aing ah. Anu. Tong parase. Naon deh ulah. Tong sok parase ieu. Ieu teh urang teh nyuguhan. Di ditu di jangan parase ya pagawean sing mikir atuh ieu teh karolo terus bau tahu. Oh, nyata. Aneh urang teu ka harti. Teu ka harti Basa abah mah. Teka hatinya. Teka hati lain. Hah? Naon? Kunaon ari maneh jeung daging ari urang henteu tadi kunaon nu boga deui disebutkeun jeung kunaon bogana ieu mah lah. Henteu bae. Ku si kakek atau ku mah nu boga deui disebutkeun. Tadi lagi di dieu bakat kapilangan ku ieu kahalangan. Abah we teu ningali. Teu ingat di dieu di tadi oge. Ngatang mah Naon teh? Ulah kudu kana daging abah. Iya. Daripada parasea geus baralik itu kabeh. Baralik ka kabeh. Ah, abah mah geus mantap daripada teka bagian daging mah tuh. Mantap naon teuing? Mantap mah bener. Keun kemarin di berenan di berenan itu. Udah si abah gara-gara nama tanah Cik mantap. Ayeuna hang kitu pagaweana teh. Pagaweana teh aduh ampun aing nyebutkeun batu karut, si rumput geus lieur aing lieur. Gara-gara abah aing jadi teu nyatu diusir ku bogana. Atuh kunaon maka teh dibere daging urang, maka disumputkan data daging mah. Yo, cing rumah sa urang teh nyemah di leuwih batur. Memangnya Bagian daging teh kudu make gejejer rawokan itu jadi aing teh nu daharan kumaha ieu teh. cing era atuh kudu gablek eta cing era. Mana kudu cing era. Mah meunang rebutkeun daging da eta mah khusus keur urang yang ieu. Maka disumput-sumput aku dagingna kakek sia teh. Aing jadi tegal lepuk aing oge sia teh kakek lah. Banget teuing dari urang. Uruskeun pada urang kayak dangdang gitu ada henteu. Mantap aing geus lah. Aing Teu ecreug aki-aki teh kitu jadi aing lapar tuh betong teu ecreug teh. Mah tong dibawa di eta sok urang lamun liliaran teh sok dibawa. Udah yang ngilu kudu kumaha. Yang dulu kan tong digubugkeun patut mah lah ngarundatkeun. balong si kakek teh gede gede teuing euy. Halus ieu. Aduh bener ka herang deui caina oge. Kana ka mana mantau. Nah itu meni can datang-datang geus beurang teh geus hampir jam 11 meni kana can datang. Ting ka mana mantau. Nah ieu teh biraku itu nyahoana da kungsi manehna ka dieu gitu. Ya ditunggu-tunggu teu. Tapi juga kitu euy nagok di dieu si kente. Aduh, aing eta geuning. Jeung ngalamun mah urang aya bisnis ieu. Pangnyakeun balong ieu urang teh. Balung ieu Heeh, sok diborongkeun darek sabaraha. lain ieu nyaatan sabaraha poeun? Ah, eta mah urang mah hayang sapoe, sok 5 juta sanggup teu. 5 juta. Bisnis Kayak ayeuna mah duit. Kayak lah nyake pi duit urang mah ieu ke lain omong kosong ke. Ah, duitna. Lah cek urang mah eta we atuh lah kana 7 juta mah digawean lah. Hegay kumaha engkewe urang mah ayeuna mah arek liar heula nya. Sok gaweannya. Yo 7 juta lah kan bae. Sok deal ieu nya. Oh ngan kade ulah salah ieu. Siap. Oh sok siap. Heeh. Benae lah kurang digawean. Heuh nya urang arek liar heula nya. Ayo. Ya siap, bos. Jangan kita tadi. Oh isu geuning. Ah, pantes. Wes Kakek mana tadi tangan kita.
euy. Aneh. Ba di can sakedeung ba? Arek Aya naon? perlu sok buru ka dieu. Coba sok. Abah daek teu ieu. Naon? Ieu titah di tanya rek di kumaha meni tahu ieu teh carita nama tapi hayang anggeus sapoe. Oh, eta balong nu gede ieu teh. Tapi carana nyaatan ku sedotan. Astagfirullah, ku sedotan Heuh, ku sedotan daek teu gitu. Lamun daekeun, lamun henteu-henteukeun. ku sedotan. Heeh. Ya sareng kan lega Nah, balong ieu tuh. Nah, daek teu. Hah? Oh, daek. Sabaraha hargana sabaraha? Hargana 5 juta. 5 juta. Heeh. Daek teu. 5 juta. Daek teu Abah gitu, lamun teu daek lamun taeun ulah sok ngagok-ngagok gitu. Sapoe kudu anggeus ku sedotan. Daek teu. Aduh, ampun, kakek kira-kira atuh disedot batu kumaha lamun di ieu dibedahkeun kutu di Mana? ieu teh dibedahkeun ku Oh, urang. pembedahan mending ku sedotan, tereh ku sedotan daripada dibedahkeun malila. Astagfirullahaladzim. Dibedahkeun malila Abah teh dan Kira tereh atuh ku kakek sedotan. euy. Tereh ku sedotan tuh da balong sagede kieu. Cetek ieu buhanana urang, buhanana urangnya ieu ngagawekeun soka Abah terus-terusan. Matak urang ingat ka Abah aya pagawean ieu ngaborong ieu tak ku Abah tok 5 juta tah ku sedotan ulah dibedahkeun mah tulila. Dibedahkeun malila model. Kumaya 5 juta. Heuh daek henteu gitu, mun teu daekeun, lamun daekeun gitu, lamun teu henteu ke ulah sok ngagok-ngagok pokona mah. Ngan cek urang mending daek. 25 juta sama 5 juta. 5 juta. Heeh, daek teu. Di mana kayak kolamna? Ayo ka dieu yuk. Tah. Ieu tah sanggup teu tah kolam tah. Heeh nyaeta. Teu Kira-kira atuh 50.000. 5 juta. Kira-kira kudu Tuh, disedot ku tuh eta. ali kada tuh, dadae tuh batur geuning tuh tuh. Oh, memang DS itu Heeh. oge ngan ieu kalegaanana kakek iri kan atuh Heeh, iban teu maneh. ai sanggup we teu sanggupan tong lah, itu sanggup makeun bae. Ah, sasanggup kakek ingat mantok kakek teh pada kitu Oh, juga aya, Jing. kudu disedot bener-bener. Oh, sedotan. Kudu beres sapoe. Heeh. Mantau kakek. Oh jing kayak itu mantogan ada nya si abah mah kitu matakan oge aing rek gablek bati. Eta si kakek teh kira-kira tidak nyedot ieu coba aing cek jauh lega gieuna makani jero ya teh sakumaha atuh kakek sia teh ukur 5 juta. Aduh aing daripada kitu mah aing mantau kakek ieu tengah mantau. Hah? Saat ieu Mana? Ieu teh kumaha duit geus asup urang ka Oh, dinya. mungeun denganan anu etana si abahna mungeun teh sanggupeun ai ngaku sapoe mah kitu menjangka sabulan meureun saat cenah. Dengan kasih abah wae coba kan nu lain atuh. Nyata nu lain teh eueuh kitu urang teh Urang mah neangan gitu teh mah kitu. ieu, jeung kacau gitu mah urang duitna dia kan dibalik dia. Duitna? Modal eta teh urang teh modal joget. Aduh aing rek gablek bati teh jadinya eta si Oh, abahna tama. pangacoana mah. Ya ya. Modal joget aing teh ieu bener ieu duit 5 juta dinya. Oh, Heeh, Wah, aing teh mah kan oh. bae aing Nah, ngadieu saja dah galak. Oh, si abahna mungun nya teh balagub si abahna dibere pagawean Nita urang. kan kitu atuh di. Oh, nyata. Teu cereuh. Kan bae kurang rek dikenyot tuh Oh, gawe lah. Oh. Tuh baleng si abahna aing rek boga bati pisan deh jadi sok pusing kana hulu ai kita lah. Goblok ting.